paingan usaha teh hararese. Meureun heueuh pido ati kolot teh. Saha jelema nanya nu nyicen rokok. Nyaho aing teh keur teu boga duit. Udut teh. Loba rokok mahal deh. Itu ya jelema keur ngaladaun. Ngalah ieu ngarit meureun. Sampeurkeun ah. Ya, Mang, kenal, Mang? Iya. Kalan daun yang nyekar ka makam bapak. Udah ngegelo nyekar kujukut. Dan kujukut kembang Mang ari nyekar mah. Bae wae kumaha aing. Makam bapak aing, nu nyekar aing. Make piluaneun. Dari di pepatahan ya dibantuan tah. Geus mah bener jeung di pepatahan itu. Jelema teh aya wae keur loba kapusing teh usil pisan. Pokona mah rek kumaha ge aing kudu nyekar. Hidup nyekar. Aing asa penasaran Kak. Tadi ngomong rek nyekar. Bener hantu ya mah nyekar kujukut. Yang nyaho. Murkeun ah kuang tempo. Bener gitu Alhamdulillah. Nepi ka makam. Aduh. Pokok deui makam bapak aing nu mana nya? Da baheula mah henteu loba kieu. Dasar jelema galeh geran aing we nu lieur mah. Gening heueuh bener nyekar ka makam. Tapi nah bener. Kan makam bapak aing pakolot. Dasar jelema gejul be aku sorangan. Mang, keur naon eta? Nyekar lah ka makam bapak aing. Nyekar bapak bisa mah tahan teu tah tulisanna bapak kolot aing ieu mah. Bae we atuh, nginjam sakedeung mah makam bapak kolot maneh. Kop atuh tah kop. Dasar jelema gelo.